Dah, kieu mah naon we nu aya gares we lah. Mel, kenal teh? Ah, iya arek belum sampe, Gen. Ke Mel. Nah, iya Mel, rambutan. Nya muhun rambutan. Siapa gelo? Bah, Duit. heuy jadi pengawur meni poho kana poe-poe acan euna teh poe naon, Bah? Si mangus baku jadi baku tanyakeun atuh ayeuna mah perbo wok rebo Rebo aing geus rebo, Bah. nya kemis atuh Kemis geus kemis teh, Bah. Jumaah Jumaah hari geus Jumaah naon, Bah? tah Jumaah mah mantog nasihat tarik jadi marbot Tapi nah heuh. ya heueuh Aduh, aing geus kieu kumaha ya Gusti, ya Rabb. Teu boga duit, aya ngopi. Naon anu kudu dijual ya? Tah. Urang teu boga ieu dinta. Batu ali. Bangunna bisa ieu dijual. Kasahanya. keur naon ge ngelamun wae biasa we Cut. Yeur aing mah. ngan liur we maneh mah kunaon lieur naon ieu teh Teu boga kopi jeung udud kan. teu boga kopi jeung Rek ngajual ieu sugan maneh boga duit ngajual naon ieu teh batu ali. batu ali gitu yang sabar aja yang sabaran kieu Oke lah cut 20.000. 20.000 Ya ku dewek dibayar 30.000 lah deh tong loba omong tong lah deh. Tah 30.000 sulit aing sakitu mah. Pokona mah hayang 20.000. eta meniku keukeu Eueuh 20.000 mah teu boga. Geus lah tah kabeh tah urang masak kieu duit oge ieu tah 40.000. Maneh mah lieur. Hayang 20.000 pokona mah. Pan teu boga 20.000 mah henteu boga oge 40.000 sakieu-kieuna. Kumaha atuh ieu? Keukeuh embung deh kah hayang 20.000. Cut lain bedegong deh kah lain kumaha. Pokona mah barang ieu mah keukeuh kudu 20.000. Naon ieu teh riweuh teh, ha? Aya naon? Iya si Age dah yang ngajual nu kieu 20.000, urang boga duit kan 40.000, bingung mah. Maneh keukeuh nya 20.000. 20.000 bayar lah. Ditawar ku maneh bisa berapa 40? Oh 40 boga duit na oge ngan 40.000. Dah kieu we nya aya mah tong loba carita ku aing tah dibayarnya 10.000 tah. Tah, ieu salah CS. Cut sia mah pelit, biji salah. weh mantep euy isuk-isuk geus utang hitung sombong hei hebat yo isuk-isuk geus ngitung naon teh Ganggu wae jadi poho. waduh ada sia teh tong ngitung naon anu sebenarnya teh heuh ngitung kertas sabaraha lemar poho deui Ayo di mah. teu sopan nyaho teh jalan leutik teu sopan sia mah loba budak kumaha lamun katabrak ku maneh teh budak teu sopan pisan
Mun ka dieu deui hati-hati. Coba ngalaksonan teu para rukuh. Tanya kuringit kan ka maneh. Awas mun sakali-kali deui ngahajakeun rumpat di dieu. Upami mungkin mah bade ka dieu teh geus lah gua abdi di ieu diakirkeun ka dieu nya. Enak ya lah, sok we upami bade ngalangkung mah teh mah kawasan abdi lah. Lamun aya naon tanggung ngolor abdi lah. Ataskeun abdi ya pokona namanya. Mangga. Hei barudak, Kenaon bang? nempok senal si abang tuh lengit. Tuh bang. Senal si abang karak medi ye ewe. Lain eweh bang, eueuh gitu. Ewe. Isuk meli pas berang lengit. Lain berang atuh Bang. Berang? Gitulah pokoknya mah. Parete. Pak Krete. Kadie. Naon Bang? Pak Krete. Senal isuk meli pas berang lengit. Ai leungit abang ngeuleun pahili. Beh, siapa eta Pak Hili? Lamun cep urang Sunda mah pagentos. Beh, siapa pula itu Pak Gempet? Oh, eta saha dua jelema. Urang bantai eta jelema. Hah. Tieu. Kumaha abang we lah. Yuk, kurang ajakan Aget, yuk. Aget mau Aget, mau lato-lato yuk. Nya ieu ge mah agikeun main lato-lato. Aya tuh di dieu mainna. Sok atuh mainkeun. Yuk mah geuning kieu lato-lato teh jiga rambutan. Oh, udah ayo mah age mah teu kapeser lato-lato na jadi kieu ku rambutan. No.